Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadongeng deui neraskeun hanca garapan nu katuna. Carios kalayan judul Rusia Pelet Marongge. Yasana Aan Merdeka Permana. Mitra upami telepat hanca nu katuna. Ela bisa ngabangun sanajan lapat-lapat geyen maraneh natiluan teh keur rerencepan ngobrol teh tetela keur cacarita soal perjuangan. Jiga-jiga maranehna keur nyieun rancana ngayakeun serbuan ka markas VOC di Kadipaten. Pasukan rakyat mah parantos siap jeung lurah Tuan Marongge kacida soson-sosona dina ngalati rakyat. Urang kalihan asih tos apal ngagunakeun beudi lainna mah tos apal dina taktik perang modern kantun prakna we teh. Ceuk Kimandapi ajrih pisan Kaki Adih Purnaman Tantra Lurah Desa Kalihan Asih. Mulus pisan atuh kitu mah. Tapi sing omat urang tetep masih pinuh ku Rusia. Tua kampung kudu beuki hati-hati dina ngiangkeun jalma kadayeuh. Kajadian saminggu ka tukang ulah kaalaman deui. Ceuk Ki Adih Purnama Tantra. Ngaos disim kaula talobeh sareng kirang hati-hati jeung lurah. Temal Kimandapi ngaku kasalahan. Tapi ieu memang lain meleg-meleg kasalahan andika. Ieu Tuan Kohler gaduh kacuriga. Rombongan anu harita ini ke Kadipaten jiga-jiga cilakana teh alatan aya anu hianat. Ceuk Ki Adih mungu ngajenghok keur Kimandapi. Aya juru telik anu ngawaskeun. Yen rombongan patani anu mulang balanya ti Kadipaten bet nyarimpang heula ka markas kumpeni. Omong Ki Adih. Ngadenge kitu mah atuh Kimandapi ngahulang. Samalah beuki reuwas bae. Namung namutkeun salira anu hianat ka urang teh nya rombongan eta sadayana. Ceuk Kimandapi ngahulang. Oh, centang tuh gitu. Sabab cek juru telik rombongan patani teh jiga anu rumegag asup ka pakarangan markas. Arasupna ka jero markas bangun ka paksa dumeh nuturkeun jalma saurang anu nelenyeng ti heula. Ceuk Ki Adih. Barang ngadenge kitu mitra. Jajaka senawa anu keur ngintip ngadadak awakna ramoh boy leuleus. Manehna geus ngajudi yen anu keur dicaritakeun teh nya manehna pisan. Saha ginten-ginten jalma anu nalenyeng di payun teh jeung lurah. Ceuk Kimandapi panasaran jeung satengah amek. Eta anu keur disilidik teh juru telik can manggihan beja deui. Kami curiga rombongan patani teh diparabkeun ka markas kumpeni. Meureun maksudna sangkan patani balaka ngabejaan tempat nyumputna andika. Ngan kusabab teu daek betus kapaksa diterasan kabeh. Ceuk Ki Adih Purnaman Tantra. Ngadenge beja sarupa kitu hate Kimandapi mah bati ngageremet. Samangkelug anu boga pola culik kitu teh nya. Beuh. Pokna hareneg. Ngan sanggeus kitu manehna neruskeun deui caritaanana. Jeung lurah, di ieu tempat teh aya jalmi tiluan anu ku jisim kaula nuju di titenan.
Ceki Mandapi mungguh matak ngalenyap keur diri Jajaka Senawa. Cing, sebutkan. Saha-saha eta teh. Ceke Adih Purnaman Tantra nutup seukeut. Atuh daradat Ki Mandapi nerangkeun yen sawatara poe kaliwat kadatangan jalma luar. Nu saurang si Adhari teh eta teh anakna si Rujai. Nyaeta anu dedeuketan jeung Kumeni. Nu saurang badegana ngaran Yaksi. Ari nu saurang deui budak ngora ngaranna teh Senawa. Manehna teh anak Awon. Nyaeta anu jadi korban katelenggesan Kumeni teh. Ceki Mandapi bari diterangkeun sabab musababna maranehna daratang ka ieu tempat. Si Adhari ngakuna asup ka ieu tempat teh hoyong mantuan jisim kaula. Ngan bae jisim kaula masih keneh cangcaya. Sabab manehna mah deukeut jeung Kumeni. Ari si Senawa anakna Ki Awon. Datangna teh bari pinuh ku tatu. Ngakuna mah anyaran disiksa ku Kumeni di markas. Sabab dipaksa kudu ngaku di mana tempat nyumput pajoang. Namun ieu ge sami masih dicangcaya. Margi manehna tan karana ditugaskeun eta teh ujug-ujug hideng ngiring kana rombongan we. Wuri-wuri manehna ngiring utusan carilaka tepi ka tiwasna pisan ku Kumeni. Ceuk Ki Mandapi leng atuh sarerea teh ting harulang. Nah, nu sajen tiwas manehna salamet Mandapi. Cik Sultan Kohrun geus bisa cacarita ku bahasa wewengkon. Pajah mah dijait ku si Adhari. Ari manehna daek nulungan mah margi cenah hayang bumela bae ka urang. Temal Ki Mandapi. Leng deui atuh ting haruleng. Jiga anu can bisa nyieun putusan kudu kumaha dina nyang hareupan jalma tilu anu keur dititenan teh. Terus talung ti koe eta jalma anu tiluan. Jeung poma ulah sieuna kaluar ti ieu tempat. Ceuk Ki Adih Purnaman Tantra anu disanggupan ku Ki Mandapi. Kaula tiluan ayeuna eudeuh ka desa deui. Ieu bekel salila nyumput. Menang udunan kami tiluan. Sing apiknya dina ngaluarkeun duit. Jeung upama pareng balanya deui tugaskeun ka jalma-jalma nu bener dipercaya. Kami teh suka mun kajadian deui aya anu hihidenganan init kadayeuh bari teu karana diparentah. Ceuk Ki Adih Purnaman Tantra ngasongkeun buntelan badag. Basa kadenge ngirincing ukur netelakeun yen eta teh buntelan dieusian ku duit kencring. Saenggeus seren sumeren duit anu sakitu lobana nu tiluan teh sejam marulang deui ka dayeuh desa. Atuh saenggeus nampa duit Ki Mandapi ge init ninggalkeun eta tempat bari ngabengkot mangul buntelan. Paingan euy salila ieu urang kalihan asi anu keur nyebut teu kalaparan sabab aya nu mantuan geuning. Ceuk Ki Yaksi. Jeung anu teu kurang-kurang pentingna ayeuna urang bisa hafal pangna perjuangan rakyat kalihan asih karasa kuat teh da geuning di luluguan kulurahana pisan. Alah. Memang kitu pinter pisan eta lurah teh. Nya sapopoe mah teu nemongkeun bilu kana perjuangan rakyat. Cik Jajaka Senawa deui ngengklokan. Selain utusan orang. Ayeuna mah hayu ah. Maneh geuwat milu bisi si Adhari beuki deudeuppeun. Ceuk Ki Yaksi ngenyang leungeun Jajaka Senawa. Dua jalma leumpang ku kurubutan dina rungkun bala. Geus rada lila antarana anyog bae ka tempat cicingna Ki Adhari.
basa mireng anu datang Ki Adhari mani atohna juga budak leungit papangi deui jeung kolotna. Mara euy, manggil bokeun teu? Ieu aing mani geus sakieu laparna yo. Ceuk Ki Adhari nagih dahareun. Har, nah tadi malah ini tah neangan dahareun. Ceuk Ki Aksi kerung. Ari sia atuh sing hidung we euy. Panyaho aing teh isuk-isuk can manggih naon-naon. Kamari oge ukur manggih sampeu atah tengah poe deuleu. Ceuk Ki Adhari ngaragapan beuteung. Basa mireng aya jajaka senawa. Anagan tawang teh nyarekan lak-lak dasar. Tah da sia di kakara muncungul ayeuna. He budak belegog. Nah di sia goblok teh nataku. Sia teu basa teu carita ini tinggalkeun aing. Na sia geus pohoyeun nyawa jeung nasib sia teh aya dina leungeun aing. Pokna Adhari ti popolotot. Ngan ditungtungan ku ngahegak jiga anu capek. Eta meureun balas ku kalaparan. Dicarekan mah teu nemalan langsung. Kajaba ukur nyebutkeun yen jigana di tempat tumukna Ki Mandapi mah lubak libu. Aing teu hayang nyaho. Da masing nyaho ge cantang tu manehna haat ka aing. Temal Ki Adhari amek deui bae. Ngan Ki Aksi milu cacarita. Tapi budak teu ngabohong, cikene ku kami kabileungeuh. Ki Mandapi anyaran dikiriman duit meni sabuntelan pinuh. Ceuk Ki Aksi atuh Ki Adhari ngareret. Saha anu ngirim duit ka tengah leuweung? Cenah. Atuh darada didongengkeun ku Ki Aksi yen Ki Mandapi dikiriman duit jang kaperluan sapopoe ku Ki Adi Purnaman Tanta. Ngadenge kitu Ki Adhari katemong kageteun. Lurah desa kalian asih datang tepungan kalaman. Ceuk Ki Adhari malohok. Atuh ku Ki Aksi jeung jajaka senawa diunggeukan. Aduh anak itu mah euy Ki Adi teh ngabala dua karamannya. Ceuk Ki Adhari. Sanes mungkung ngabalad. Namun tiasa jadi nyamanehna pisan anu janten luluguna mah. Jigana deui dibantuan ku jalma beunghar duaan urang dinya keneh. Geus saurang Ki Atma, geus saurang deui mah Tuan Kohrun, urang Portugis. Kitu pokna Ki Aksi atuh Ki Adhari mani ungut-ungutan. Ainganya si Mandapi meni sakitu kuatna, baladna oge papak pisan. Ceuk Ki Adhari. Jeung sanajan cicing di alas bandawasa tapi sakumna jalma hirupna teh henteu susah. Da eta teu boleh dikiriman keperluan ku jalma jegut di dayu desa geuning. Ceuk Ki Aksi. Kaharti atuh ayeuna mah euy. Kumaha tuh ayeuna gambaran? Cik teh jaka sanawa mimiti inget deui yen nyarita jeung Ki Adhari kudu rengkuh. Kumaha teh nya kumaha? Ki Adhari kalah malik nanya. Sumun ayeuna urang parantos apal yen Lurah Adi teh kabaud kana gawe karaman. Ceuk jajaka senawa. Perluna jang urang naon deuleu? Hah? Perluna jang urang naon? Nya sahanteuna saupami ku urang dilaporkeun ka company, urang bakal nampi upah. Gitu tah kulan. Tema jajaka senawa. Ngadenge kitu Ki Adhari kalahnya kakak seuri. Aing mah teu kokoro make hayang nambah upah. Sapopoe ge hirup teh geus medah-meduh. Jeung deui aing teu percaya kana kajujuran company euy. Geuning siap aja boga jasa ngabejakeun di dieu aya si Maronge. Batan diupah duit kalah ka diupah ku panyiksa. Bapak sia nepi ka hanteuna. Ki Adhari nyaritana ditungtungan ku seuri ngaheuheuh. Atuh jajaka senawa ukur ngeluk bari baeud. Dengekeun sia belegug.
Aing mah hirup teh lain hayang jujur atau hayang hianat, tapi hayang boga kauntungan. Ceuk paribasana, paduli aing teu pinter ge sok asal boga kauntungan. Ayeuna naon untungna? Mun aing ngabalad ka kumpeni, ari awal akhir bakal dibeberi ku rahayat. Naon untungna aing ngabalad ka pajoang, ari bakal dibeberi ku kumpeni. Sia ngojok-ngojok sangkan aing ngalaporkeun kagiatan si Lurah Adi. Sia ngahina, nyamarutkeun aing teh jiga sia nyaeta hirup ukur neangan upah. Teu kitu. Kauntungan aing mah tina ladang usaha, jual beli tanah jeung sawe, kasup jeung kumpeni. Aing mah lain neangan upah. Teu hina jiga sia. Ki Adhari nyarita panjang lebar, barinya campah jajaka senawa. Ngan sageus kitu bibirna pernyang-pernyeng da inget deui kana beuteungna anu nagih eusi. Dengekeun sia belegog. Aing meuli sia ka kumpeni ku saharga tanah di Galonggong deh. Maksudna mah sangkan sia bisa nyieun kauntungan geraing. Aing teh hayang ngadeukeuten si Mandapi. Sabab aing masket ka si Darmi nu jadi anakna. Atuh nu kaduana, aing eudeuк ngolo meuli tanah. Sabab aing ngarasa jalma anu keur bajoang mah pasti butuheun waragad. Lamun mung nyerenkeun si Darmi jeung mung ngajual tanah, tadina ku aing eudeuk disingsieunan dilaporkeun ka kumpeni. Tapi eta ekol moal metu. Sabab kadudukan aing ayeuna kalah ka jadi jalma sakitan, najan teu diberok oge. Jadi hiji-hijina cara malar aing bisa ngiwat si Darmi nya ngagunakeun leungeun sia. Ceuk Ki Adhari bari ngagahelan sampeu atah sesakamari beurang. Mun jisim abdi alim kumaha? Jajaka senawa nyoba-nyoba rek wangkalang. Nya meureun dipodaran sia ku aing. Adawa sakurang-kurangna ku aing bakal dilaporkeun ka si Mandapi yen sia anu jadi baruang tepikeun ka sabubuhan urang dieu kojor kabeh di markas kumpeni teh kasup babasia. Ceuk Ki Adhari ngancam-ngancam ka jajaka senawa. Lang atuh ngahuleng di omongan gitu teh. Malah cek pikir jajaka senawa kurang ajar ieu mangkeluk ngahina bebeakan ka aing. Ayeuna panghina anu pangberatna ka aing nyaeta nitah aing ngiwat si Darmi. Nah ieu mangkeluk teh nyahoeun kitu yen aing ge bogoh ka si Darmi teh. Cek pikir jajaka senawa ngageremet. Jajaka senawa hatena sabil antara ngagugu kana kahayang Ki Adhari jeung nyieun pola wangkelang. Mun ngagugu hartina manehna ngorbankeun cita-cita ngawinnyinana Darmi, tapi mun wangkelang pasti bakal dipapag-papag ku marah bahaya. Jisim abdi bade milih salamet. Nyinana Darmi bade diiwat ku jisim abdi. Namung saupamina cios diiwat, saterasna bade dikumahakeun gamparan. Ceuk jajaka senawa hayang neguh ka hayang Ki Adhari. Eta mah kumaha aing we. Nah sia make hayang nyaho sagarupa. Atuh anu penting mah kasalamatanana we diaping kulan. Nah sia nganggap si Darmi teh me anu rek dipuncit ku aing. Lain deuleu. Lamun masih Darmi teh manuk, ku aing eudeuk di kandangan dina kandang emas. Lamun si Darmi teh nog beubeuremna, rek ditanggeuy di apik-apik deuleu. Dasar jelema balagu ngahina pisan ka nyinana Darmi teh. Make mang salempangkeun kana nasibna sagala rupa. Nah sari sia
ceki adhari geus nyangangang deui bae. Mitra kaum dangu teuing boga pamaksudan naon. Tapi nu eces jajaka senawa geus nyanggupan kana pamenta Ki Adhari. Yen nya cenah manehna eudeuh ngiwat nyi Nanah Darmi. Tapi sia sing tartib ngiwatna. Montong disaruakeun jeung maling domba. Disesere dibawa ka nu bala. Ceuk Ki Adhari. Saenggeus jajaka senawa ungeuk gilak Ki Adhari ka Ki Aksi. Tugas sia mah babadog gejo we lah. Heueuh kasaung saha we. Mun kaparengkeun keur ngejo atawa keur nyieun kahakaneun naon wae. Badog jeung panci-pancina. Sabab tadi Manora Welang teh nyebutkeun soal kahormatan dirina. Mitra kaum dangu jajaka senawa ingkah ninggalkeun saung tempat Ki Adhari cicing. Initna jiga nu nya tartib padahal sabenerna mah bari makal hate anu ngagugudag panas. Ceuk rentesna kurang ajar cenah si Adhari. Nitah aing maling bikang heug anu kudu dipalingna teh si Darmi pisan. Awewe anu sasat ku aing didama-dama. Beuh. Hati jajaka senawa ngageremet teu eureun-eureun. Jajaka senawa ngageremet amek dumeh Ki Adhari nitah manehna maling nyi Nanah Darmi. Tapi eta panitah teh deui sabenerna mah geus ngailhaman diriana. Ceuk pikir jajaka senawa lamun si Darmi ku aing bisa diiwat, naha make kudu distorkeun ka si bebengok Adhari. Nah lain ku aing we diserekeman genah meureun. Ceuk pikir jajaka senawa. Tapi dina hasilna aing ngiwat si Darmi, aing moal nyieun kajahatan anu sajahat-jahatna. Kajahatan aing mah hayang jiga Prabu Rahwana dina pawayangan teh. Sanajan nya Rahwana maling Dewi Sinta. Tapi di karaton Dewi Sinta teu digadabah, teu dipaksa pirusa. Rahwana ukur hayang narekahan. Dewi Sinta ngaladenan cintana Rahwana sacara sukarela. Suka pada suka. Malah kudu ditikah heula. Tah aing ge eudeuh jiga Rahwana. Mun geus diiwat eudeuh diolo, sangkan tumarima jadi bojo aing. Ceuk pikir jajaka senawa nyipta-nyipta dirina jiga Rahwana. Jajaka senawa teuras jig. Teu harita dititah harita dipigawe. Sabab dina kanyataanana dah henteu babari atuh. Hayang ngiwat awewe teh. Maling hayam bae kudu dipikir dibulak-balik. Kumaha sangkan hayam ulah kekeakan ngabaribinan komo ieu maling awewe, maling jelema. Duh kacipta ana digidig dipanggul ana gorowok jejeritan jeung tulung-tulungan meureun aing. Kojor pada ngepuk. Ceuk pikir jajaka senawa. Jadi salila eta jajaka senawa teh gawena ukur hulang jendul, mikiranan tarekah kumaha carana bisa ngiwat nyi Nanah Darmi. Saban waktu kumanehna nyi Nanah Darmi diintip jeung ditalingakeun, iraha waktuna cicing disaung, iraha waktuna sare jeung iraha waktuna init kasih si cai nyusu yang keperluan bebersih. Kanyawan ayeuna mah jajalaneun si Darmi ari init ka cai nyusu teh kalebadinya. Kanyawan. Ceuk hate jajaka senawa sajeroning ngintip-ngintip. Tur ari geus apal kitu mah manehna geus bisa ngira-ngira, iraha manehna kudu nyieun reka perdaya. Geus datang dina mangsana. Manehna ngatur tarekah dina ngiwat nyi Nanah Darmi.
Basa Nyinanah Darmi balik ti puseur cai nyusu, balikna ngaleleke samping kebat, leungeun sabelah ngajingjing lodong. Mun ku aing dibongohan ditalikung ti tukang, meureun lodongna murag caina tamplok. Nu leuwih bahaya di kumake mun sampingna morosot, heug sagala anak katemong. Heuceuk pikir Jajaka Senawa jadi manog mayong, tarekah dina nyieun kajahatanana teh. Ngan bae samemeh niatna dilaksanakeun. Tibeh ditu aya anu ngurumuy tina rungkun anu jemet. Nu ngurumuy teh tetela Ki Kasmi. Manehna nyuruntul nyampeurkeun Nyinanah Darmi anu disampeurkeun ka bireungeuh kageteunana. Ngan bae samemeh Nyinanah nyieun pola, awakna geus ditangkep ku Ki Kasmi. Kituna teh bari ngabekem sungut Nyinanah Darmi. Anu dibekem guguring jalan. Da eta we samping kebatna morosot da eta bae sagalana ka bireungeuh. Ngan bae Jajaka Senawa leuwih ngarasa amek mireungeuh polah Ki Kasmi tiwatan kabita ku tetenyoan endah mah. Harita keneh gajleng geus kitu awak Ki Kasmi dibedol tepikeun ka tisungkruk kana rungkun. Jajaka Senawa luncat muru anu tisungkruk. Geus kitu habek marak paknengeulan awak Ki Kasmi. Kurang ajar sia, aki-aki 7 mulut deh. Modar sia iblis. Jajaka Senawa sababaraha kali ngahematkeun beurutna kana beungeut Ki Kasmi, tepikeun ka anu dipeupeuh teh beungeutna beungep harejo. Ngan samemeh dihampol pikeun anu kasakitu kalina. Hana buru dua teh jalma aya kana opatanana. Kabeh daratang bari nyangkalak leungeun Ki Kasmi jeung Jajaka Senawa. Nyinanah Darmi magis ngawiwiu ceurik bari lumpat ka saungna samping kebatna ngaleleke. Dicekelan mani pageuh pisan. Ulah nyangkalak leungeun, kami mah teu salah. Ceuk Jajaka Senawa kaget sabab manehna oge dicangkalak disaruakeun jeung ka Ki Kasmi. Boh Ki Kasmi, boh Jajaka Senawa dicangkalak diiring-iring dibawa mangadep ka tua kampung Ki Mandapi. Geus anyog dijagrageun bari satengah disungkrungkeun. Atuh duanana tijong jolong nyium taneuh. Kunaon yeuh? Make digusur di baroa ka dieu. Naon kasalahan maranehna? Ceuk Ki Mandapi heraneun. Ngan ari mireungeuh di dinya aya Jajaka Senawa mah teg bae manehna boga sangka goreng. Lamun gitu maka panggih meureun. Yen anu jara di jalma hianat kana perjuangan teh nya sia duaannya. Ceuk Ki Mandapi rada salah panyangka anak. Ampun baralun, kaulanon, jisim kaula teh rumaos, boga pola hianat kana perjuangan teu. Ceuk Ki Kasmi ampun-ampunan, bari meus-meus ngaragapan pipina anu beungep. Mireungeuh Ki Kasmi auk-aukan bari ngangles. Pajah teu niat hianat kana perjuangan, atuh Jajaka Senawa oge tuturut muning midangdam sarupa kitu. Geuning eta duanana ngangles, teu masa hianat kana perjuangan. Jadi naon atuh marga lantaran dicangkalak teh juru telik. Ceuk Ki Mandapi tumanya ka jalma nu opatan. Nu tadi nyangkalak Jajaka Senawa. Sakumaha tugas anu ditibankeun ka abdi-abdi opatan?
anu kedah ngintip-ngintip pola si Senawa. Kabuktosan manehna teh seueur sacarios sareng si Adhari kulan. Kadieunnakeun ku abdi diintip si Senawa teh gawena nitenan paripolah Nyi Nanah Darmi. Malah sawaktos Nyi Nanah Darmi bade atanapi mulang titampian ku si Senawa haben diintip. Cek jalma anu tetela salila ieu jadi juru telik keur ngintip kagiatan Jajaka Senawa. Ngadenge eta pangakuan atuh rei bulu punuk Jajaka Senawa teh muriding. Lain muriding sieun ku jurig, muriding sote dumeh manehna teu apal yen salila ieu dirina keur ditalingakeun. Ke ari ieu si Kasmi kunaon disangkalak jeung mani barengep kitu beungeutna. Nah maneh diseureud engang. Kasmi. Ceuk Ki Mandapi nganu ditanya kalah ka ngeluk lirbeuk meunang mabuk. Ku sabab nu ditanya cicing bae atuh daradat juru telik nerangkeun sabab musababna. Beungeut Ki Kasmi barengep teh sabab digebugan ku si Senawa. Ish, naon sababna? Make ditenggelan sagala. Pangapunten, ulah renga tinggalih. Ki Kasmi ditenggelan teh ku margi ka Pargo ku Ki Senawa bade ngaruksak ajen diri Nyi Nanah Darmi. Kitu kaula nun. Ceuk juru telik demi ngadenge eta beja. Ngan rei bae beungeut Ki Mandapi jadi geundel nahan amarah. Benar eta teh kitu he juru telik. Ceuk Ki Mandapi nahan amarah. Nu miheulaan malan mah malah Jajaka Senawa. Laras pisan gitu gambaran. Ari jisim kaula nu mawi tiasa moncongok teh da jauh satu acana tos aya wartos ti Ki Adhari. Beja kumaha? Sumun ku jalaran Ki Adhari teh nyoso bogoh ka Nyi Nanah Darmi. Anjeunna miwarang sangkan abdi ngajaga sareng ngariksa Nyi Nanah Darmi. Saur Ki Adhari pangjagakeun Nyi Nanah Darmi sabab bisi aya anu ngarobeda nya ku jisim abdi teh saban waktos Nyi Nanah Darmi diawaskeun neureuncepan. Ari pek dina hiji waktos teh lares bae kajantenan jisim abdi oge reuwas kacida horeng nu janten ulun-ulun kaawonan wayang ngotoran kasucian Nyi Nanah Darmi teh tetela Ki Kasmi kaulaneun. Ceuk Jajaka Senawa bet ujug-ujug boga akal sarupa kitu. Ngadenge Jajaka Senawa kitu patut sasaitana. Atuh harita keneh dicempad ku Ki Kasmi. Bong, eta fitnah. Ceuk Ki Kasmi ngagorowok. Nah mitnah kitu. Kami nyebutkeun yen Andika geus nyuruntul bari nangkep pageuh ka Nyi Nanah Darmi. Fitnah kitu. Omong Jajaka Senawa. Di omongan kitu sakedapan mah Ki Kasmi teu bisa nemalan. Ngan bae saterusna manehna nyebutkeun yen teu pisan-pisan lamun kikituan teh ladang dirarancang ti awalna. Eta mah geus kabeneran we. Kabeneran kumaha? Ya kabeneran di kumaha. Kabeneran kumaha eta teh? Ceuk Ki Mandapi megat kalimah kitu deui Jajaka Senawa. Sumun abdi nuju nyirekem dina rungkun. Lar Nyi Nanah Darmi ngaliwat tas mani bari samping ngaleleke. Kumaha sa abdi teu kuat nun? Temal Ki Kasmi bari saterusna ngeluk tungkul daeraheun. Ari maneh naon perlu na ngadedempes dina rungkun tur di jalan niliwateun anu balik ti cai? Hah? Nuju ngintip Cangehgar nun.
Hongkong ngintip hayam leuweung. Tapi anu dikarawet awewe. Asa dijieun-jieun carita teh. Cek Jajaka Senawa sewot. Ngajelog maneh ngajelog. Kimat napi nyempad. Da teu hayang anu keur jadi sakitan milu cacarita nyalahkeun batur. Kusabab eces geus salah rek milampah kajahatan birahi, atuh harita keneh Ki Kasmi ditibanan hukuman rangket 40 kali. Jajaka Senawa mah bisa mengpar tina hukuman. Sabab sanggup ngasongkeun alasan-alasan anu kuat tur puguh harita geus nulungan kahormatan Nyi Nanah Darmi. Ngan kilang kitu hate Jajaka Senawa mah acan bunga pisan. Sabab polah manehna dina ngajait kahormatan batur teh teu nampa pangajen anu samistina. Cek pikir Jajaka Senawa, ku aing masih keneh karasa jalma dieu tempat masih neun curiga ka aing. Mitra kaum dangu, poe eta keneh Jajaka Senawa mangadep kaki adhari bari nerangkeun kajadian anu geus lumangsung. Ngadenge laporan kitu Ki Adhari mah jamadud baeud atuh. Belegug sia mah belegug. Sanes belegug gamparan. Nu belegug mah saupami jisim kaulat tulus nyerek Nyi Nanah Darmi. Panginten jisim abdi bener-bener dicangkalak. Tema Jajaka Senawa bari nyebutkeun yen salila ieu maranehna tiluan teh keur sumedeng ditalingakeun. Ayeuna oge tiasa jadi urang teh diawaskeun ti katabihan ieu teh. Cek Jajaka Senawa deui. Ngan bisa jadi panyangka Jajaka Senawa teh rada nyalahan. Sabab saenggeus aya kajadian kamari ieu, Ki Mandapi rada ngurangan kacuriga ka manehna. Buktina saenggeus nyaho yen Jajaka Senawa nulungan nyingkahkeun gegeuleuh tina diri Nyi Nanah Darmi, Ki Mandapi teu habeunitah ka juru telik sangkan ngawaskeun kagiatan Jajaka Senawa deui. Kagiatan eta budak salami ieu ukur ruang riung sareng Ki Adhari. Kitu ge katingalina eta budak teh mung janten badegana Ki Adhari. Ukur di piwarang ngala bebeutian, ngala cai atanapi selang-selang, dititah mencetan. Cek laporan julu telik anu pamungkas. Mitra kaum dangu, hiji waktu Tuan Mark Ronghestan malah ngahajakeun nepungan Jajaka Senawa. Datangna bari rebo ku babawaan. Di antarana mawa rupa-rupa kadaharan anu ngeunah. Ye geus jasa ngabela Nyi Nanah ya. Ieu hadiah ti eik. Cek Tuan Mark Ronghestan ngasongkeun bungkusan badag ka Jajaka Senawa dihareupeun Ki Adhari. Nu dibere bungkusan daek hanteu-hanteu narimana sabab loba anu kapikiran. Kahiji asa teu rumasa teuing boga jasa, da anu puguh mah tadina oge rek ngiwat Nyi Nanah Darmi. Nu kaduana manehna teu bungah dibere hadiah ku Tuan Mark Ronghestan teh komo dumeh urusan ngabela Nyi Nanah Darmi. Montong leleda sok tampa. Lah eta teh rejeki jang sia. Cek Ki Adhari memaksa Jajaka Senawa sangka narima eta hadiah. Kusabab dipapaksa atuh akhirna Jajaka Senawa teh narima eta hadiah.
Basa Tuan Mark Ronghestan geus init, bungkusan teh malah dibukana mah Kuki Adhari. Eusina rupa-rupa kadaharan ngeunah, malah aya emohna. Sabab didinya oge aya bungkusan pakaian anyar. Dasarnya sia mah hirupna jadi jalama upahan. Tuh, ieu kahakanan mani rupa-rupa kieu. Aya timal jeung belum lauk. Uluh geuning, bakakak hayam ge aya. Ari ieu naon ae? Geuning ieu mah kanyut kunang. Cing, waing urang buka. Beuh, tetela duitkeun ceuring meuni loba euy. Mejeuna jang sia senang-senang sabulaneun didayeuh ka dipaten euy. Atawa masing nyaba kamuara blanakan heuneangan cawene dongret ge. Sia mampu geura euy. Ki Adhari hahaheungeuh bari diselangku cacamuilan dahar bakakak hayam. Mitra kaum dangu, poe eta Ki Adhari mah wayah sore teh geus ngaguher sare bakating ku kamarkaan. Kadaharan bogana jajaka sanawa teh lolobana mah nya didahar ku Ki Adhari we. Cager. Waduh, mitra hanya kabujeng neng nong cekap dugi ka dieu heula. Insyaallah enjing diteraskeun deui mitra. Nuhun kana paratosanana, hapunten samudaya kalepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.